Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra-mitra sadayana pedak desa Ranggang Arit dina acara dongeng Sunda. Mitra urang ngalajengkeun acara dongeng Sunda anu nyeunap judul Jejer Carios nyaeta Buk Indung ayeuna teh sarika 30 hiji. Mudah-mudahan dongeng teh ngajantenkeun panglibur kana kalbu pangbobrah kana manah kanggo mitra-mitra sadayana. Kamari teh dina sarika 30 harita Bantar nuju tarung sareng Siluman Agongnya. Bantar dia kadeseh margi anu setiap benang dibabad ku Bantar leungit hiji datang 2 leungit 2 datang 3 kitu nya. Kumaha mitra ieu Bantar natiasa kanggo ngayonan bangsa Siluman atanapi Bantar bakal bobor karahayuan. Supados teu panasaran sareng teu nyangkolong ting kana waktos sumangga dongeng Sunda Buk Indung urang kawitan bae. Der ah Bantar bingung lain pikirna. Kudu kumaha pilakueun keur nyingharepan Bagong anu sakieu kuat jeung lobana. Tulung, 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 ampun, tulung, ieu mah rek rungkad, tulung, tulung. Itu anu cinggorowok pikiro imah. Ma, ujang mah sian. Itu paciweuhna. Sara-sara anu di jero imah atuh sarea ge bati we rek nulungan teh bisa. Kaya di dinya riweuh ribut kacida. Keur Bantar serba bingung ngalawanana arek ngagunakeun itu lawan ngagunakeun itu jeung ieu memang hampir hasilna nol. Lain nganu harti bangsa Siluman Bagong teu keuna cuman nu tadi teh benang hiji datang 2 benang 10 datang 20. Bagi lila beuki kacau kayanana. Batua kampung Pak RT Aki Dira mangujeng anu sejenna gesok. As ngaleper esang sigana madina awakna geus beak bakat ku terus-terusan ngucur eta esang. Kumaha cenah cek pamikir patua kampung jeung caraya lamun geus kieu Bagong bisa geus ngamuk bisa-bisa imah warga hancur kabeh. Anu kabayang ku patua ku Pak RT Aki Dira Mang Uu jeung kuno sajana bayangan dina pikiran anak pasti eta imah warga bakar rata jeung lemah. Patua kampung jeung nu sajana geus pasrah ningali kaayaan anu keur kajadian. Ningali Bantar anu siga geus kabeakeun akal. Patua kampung jeung anu sajana kuatir oge ningali Bantar. Dari manehna teh ngan sorangan digegewek dikepung ku Bagong. Tapi patua kampung jeung anu sajana teu bisa kukumaha. Teu bisa mantuan, tong boro mantuan pan awak manehna ge ripuh lamun teu disalametkeun ku Bantar tadi ge geus kagalai ku sakadang Bagong.
tulung 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 Ih, mari krungkat tulung itu suara anu gogorokan bari tulung-tulungan bari suara awewe atau bantar temikir deui terus manehna ngawatek ajian sewu angin jeung ajian sewu genina digabungkeun dua dambaleungeunna dirapetkeun arep nangadak-gadak beureum geus teh mikir panjang terus manehna ngawatek ajian cungcur sewu angin keok celeng keok bledak eta Bagong anu keur nengaran imah warga di babad kuperep badar kuperep bantar anu sakitu beureumna keok cekok kuik keok celeng blesak keok bledak sabaraha kali sora cing balaledak barang jeung eta cing garuikna sora Bagong dituturkeun ku hangitna daging anu kabeuleum jeleng bantar bener di ngamuk nguak ngawi dari jeung teh ikhlas lamun warga di dinya bisa dinepikeun ka cilaka jeleng plepak ya sokona ngababad sirah si Bagong anu geus desian ku ajian sewu geni anu dikombinasikeun jeung sewu angin yeok bledak kuik eta Bagong cing karuik anu loncat jeleng anu teu kabeunangan mah loncat cing juralit tapi terus diodag ku batah yeok berat kuik bledak suara terus cing beledag mata katorekan mata geumpeur omawe anu perang bangsa Indonesia jeung bangsa Walanda jeung pamikir bantar jalan hiji-hijina iwal ti kudu kitu sabab lamun teh kitu pasti eta imah bakal hancur terus memete anu kabeunangan ku ajian sewu geni anu dikombinasikeun jeung sewu angin terus tapi teh kanyon breng eta Bagong leuwih ngalobaan tibatan tadi nepikeun ka utei di buruan ulang dadar ngahuleng jeung pamikir bantar lamun dituluykeun jelas ieu moal tungtungna moal aya monyet hideungna aduh kumaha geus kieu aduh bingung kumaha kita cek bantar kalau barangkali mikir tapi eueuh jalan bantar penasaran op kana ieu teh sioling terus digeran deui geus kitu eta ieu anu saterusna digeumpatkeun kana lemah anu di arahnya eta Bagong anu keur ngaronyok barang ajeng eta maena ngombinasikeun ngawatek ajian sewu genina sewu angin jeung sewu bumi keok eta sioling potpat di luhur carana muter mode kolecak bledak eta Bagong anu keur nyuti babad dicacar bolang ku ieu sioling pemerapna hebat oge cing jirali cing karoceak anu katiir anu kababad anu sapat rupa-rupa akuatan anu digabungkeun ku bantar bener-bener kacidarohakana lamun kena ka jalma kitu-kitu wae mah sakali ngahebat ieu pasti bakal hancur kabuktian Bagong silumana anu kaitung hebat oge dengan mulia kakenan ku ieu sioling kakenan ku ajian sewu geni jeung sewu angin anu dikeluarkeun ku patah cileng premat bledak kuik cara Bagong cing garuik pikawatireun karek kitu ditungtungan ku sora anu gogorokan tulung-tulungan tulung itu nate sikana mah di imah meureun aya anu kapaehan bakat ku sieun cileng bantar loncat tapi cileng eta Bagong loncatan di muruk ka bantar yeuk eta sihung nu sarereget cing salabrut
maksudna merek ngaj bebat bantar cileng bantara loncat ka luhur awakna ngalayak eta ieu si uling dibabatkeun dihembatkeun dina ieu si uling ngabarasat cahaya beureum perwatek ajian sewu gede anu digunakeun ku bantar heuk bedak kui Garuik cing balaladang. Apa no tadi teh beak hampir satengahna borosot euy. Eta si Bagong beki ngalobaan. Beki utay we di dinya teh. Huleng. Bantar ngahuleng. Bingung keur pilakuan bingung keur pipetaeun kumaha ngalawanan makhluk model kieu. Lamun dituluykeun bisa-bisa cilaka, lamun dituluykeun bisa-bisa eta Bagong bakal ngelobaan. Malahan mah dihanapeun tanggal buah anu dipake cari cingku patua RT Bang Ujang Aki Dira jeung nu sejana geus ngagonyok we geus ngaronom. Antar mikir pas inget kana buuk anu pameret indungna cek bantar eueuh salahna lamun dicoba bantar yakin indung tunggul rahayu bapa tanggal darajat anu saterusna bantar ngodok eta bok anu pameret indungna anu di jero jimpo terus dicekel dari manehna nganiatan dina hate hayang nyalametkeun warga jeung masyarakat anu aya di dinya cek pamikir bantar tetega dari dok teh ikhlas lamun warga di dinya cilaka anu saterusna bantar loncat ka luhur bari ngahembatkeun eta buuk aneh kacida eta buuk jadi cahaya bodas anu ngagebur anu saterusna eta cahaya ngerungkup imah warga kabeh imah warga karungkup ku kakuatan buuk anu dikaluarkeun ku bantar ari bantar ayeuna cicing di tengah-tengah bari nyekelan eta buuk saolah-olah eta buuk teh jadi payung anu nutupan imah warga jeung sakabehna cahayana ngakebur bodas matak silo matak lolong kana panon aneh binajaib eta Bagong nyingrai aseret ku eta cahaya anu saterusna Bagong anu pangbadagna sasegrok loncek urang mah ngomando supaya nyerang babarengan atuh anu saterusna eta Bagong mundur eta nyieun awahan anu saterusna ngan sabrut kiuk cilung anu loncat anu teh hanap teh gigir kabeh nyerang Bagong anu sakituna anu sakitu lobana nyerang babarengan nyerang ka bantar tapi aneh kacida eta Bagong anu sakitu lobana teh bisa nembus cahaya anu dikaluarkeun tina buuk indungna anu saterusna eta Bagong malundur heuk cilung eta Bagong nyerang di babarengan sigana mah panasaran tapi angger we model tadi eueuh anu bisa asup anu bisa hasil nyerang ka bantar atuh eta Bagong ngahuleng ari depan gedena nagog panghareupna kituna teh bari mikir cek pamikir eta si Raja Bagong atawa pamimpin Bagong ieu aya kakuatanan awan cenah seranganana teu bisa nembus cek pamikir si Bagong kumacarana bisa ngelehkeun musuhna tapi lapur teu kapikir kumanehanana tapi eta si Bagong pamimpin tele akal pati-pati manehna jadi pamimpin lamun kudu eok kitu wae elaan cek pamikir Bagong umeok memeh dipacok eta si Bagong nu panggedena mundur ka tukang anu saterusna eta si Bagong ngawatek
ajianana nasiung jeung panonna keluar cahaya ngakebur barang aja kita jeleng eta si Bagong rupa gedena loncat kieu 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 narajang kana cahaya anu menuhan eta tempat beledak tapi tibatan tembus mah eta si Bagong anu panggedena kalakah kubulutukan ka tukang mental teu kuateun nandangan kakuatan nu dikaluarkeun tina puh indungna Bantar. Atuh kabeanana ge anak buahna teh nyalampeurkeun ka pimpinanana saolah-olah kumaha cenah lamun geus kieu. Ari Bantar bisa wae nyerang ka musuhna. Sebab Bantar posisina di jero gampang lamun rek nyerang. Tapi percuma cek Bantar lamun manehna nyerang da pasti nu bakal jadi masalah nyaeta paeh 10 datang deui. Otak Bantar cicing we bari mikir kumaha carana ngusir ieu Bagong siluman anu sakieu poharana. Tingali panona harurung ngakebur siga nuneun dendam. Oh mau ningali batur-baturna geus loba nu paragat nyawa dina leungeun Bantar. Ari warga anu di Jararo nyaeta nu di jero imah ayeuna mah geus teu jejeritan. Geus teu cingkaroceak. Barudake eueuh anu careudik da imahna ayeuna mah teu ririgan teu samodern tadi. Anang we ngahep-hep kesang karasa ngorolok itu nate bari nangkep anakna sieun kumaha onam geusirna dikeukeuweuk bari dicengceurikan eta si Bagong abaragu ge kabeh itu nate bari mikir kumaha jalan jeung carana supaya bisa ngelehkeun Bantar. Tapi tong boro Bagong sanajan jelema ge teu kapikiran. Teu karasa waktu terus nyeret. Ayeuna geus rek nincak kana waktu janari. Ada ngesora hayam kongkorongok nandakeun waktu subuh arek datang. Oto eta Bagong meniru ngahringe sabab manehna sieun aiku waktuna datang beurang mah anu saterusna pimpinanana ngomando ka anak buahna bari sesegrok bahasana teu kaharti ngan anu puguh mah kadenge sesegrokna tarik pisan lamun ceuk urang mah hayu gancang urang ninggalkeun alam manusia. Lamun teh kitu cenah urang bisa tutung, bisa kaberangan, bisa cilaka. Atuh anu akhirna eta Bagong memete lusles laleungit mulang ka nagarana. Bari pimpinan eta si Bagong sakalian rek laporan ka Prabu Gahar Samudra yen manehna dina nyangkalak Badar teu sanggup. Sanajan geus kapikir ku pimpinan eta Bagong pasti manehna bakal katibanan hukuman ti Prabu Gahar Samudra atawa ti Patih Ulung Hideung. Sabaturan nu pasti. Namun di mana-mana hiji pasukan siluman Bagong teu bisa ngalaksanakeun tugasna. Komo bari loba nu cilaka. Ganjaranana hukuman picis atawa hukuman gantung. Eta pimpinan Bagong nangis pasrah tumarima lamun nepikeun ka raja nibankeun hukuman ka manehanana jeung ka anak buahna. Kayan didinya jadi simpe nu kadenge ngan sora hayam anu kongkorongok patembalan jeung pada baturna enteng menipas solengkrah. Aya nu peupeus aya oge anu henteu dan kai anu penggas malang di jalan
Oh mau tangkal kaya anu badag mah anu rungkat teh basa ku angin nutup pisan jajalaneun untung sakitu ge teu ninggang imah warga. Lamun ninggang imah warga mah peraku eta imah tepecet sebab tangkal anu sakitu gede ngajungkiringna. Dang daunan daun baseuh daun garing kalakai mending ayang sajajalan pinuh dipuruan. Harita balebat di belah wetan mimiti meletek atungan bray waktu berang geus datang penting geus diganti ku berang panan poe geus moncorong ti belah wetan ngabagiakeun ka bangsa manusia. Ari patua Pak RT Mangujeng anu sejenna geus tarurun tina tangkal buah. Anak dira anu diturunkeun ku bantar teh kitu teh aki dira bari noroktok tarasaan aki dira tuhurna coplok bakat ku leuleusna bakat kulungse awakna rahmoh poy eueuh tanaga eueuh tangan pangawasa ngajemprak we bari nyarane kana tangkal buah. Hari-hari anu di jero imah kita keluar tadi nama kabehana ge embungeun da sieun keneh padahal harita geus waktuna atawa geus beurang kan barang kadenge sora patua kabehanana kakara kala luar kituna teh bari ngarais budak katingali beungeutna sarerpa siga eueuh getihan bukna kusut barang nempo keluar sararea mending ngahuleng asa teu percaya kana titinggalianana mimiti majal-majal mah saeutik tapi lilalih mah cingkurunyung daratang terus ngarumpul malahan mah Pak Haji Supandi ge tos aya di dinya. Imah di dinya hampir kabeh kentengna beak haliber ku angin malahan mah aya nu geus dengdek ya tatapakalna ngagejelik untung keneh can rubuh tapi watir mah imah anu geus bobok geus hancur aya anu nambruk ka handap geus nonggeng tamah mah imahna geus goreng geus butut katiup ku angin anu sakitu gedena puguh we atuh. Anu teu kunanaon mah ngan saukur saung nasi kudieu saung si kudieu teu cecel teu boncel matak heran tapi ari imah indung bapana mah loba kenteng anu haliber malahan mah bilikna da geus butut aya anu coplok sagala patua ngamimitian nyarita ka balarea kituna teh sorana hampir peurak bakat ku capek iya memang anu ayo nama ayo urang ngomehan imah anu gentengna haliber sok kumpulkeun anu bisa kena dipake mah terapkeun kitu cek patua kampung hampir haraream nyarita teh tapi lamun teh kitu kumaha terus patua kampung nyarita deui tapi ayeuna mah urang heulakeun we imahna anu darengdek lain naon bisi ngagubrak da ayeuna mah sok nyarorokot deui bedog deko jeung patik urang nyingkahkeun heula eta kai anu malang di jalan soalna ngaroyom ka jalan kitu cek patua kampung. Mangga patua mangga patua keun nyage
abah geus kolot nya rek maksakeun we. Ayo batur urang nyarokot bedog deko jeung patik itu cek si abah. Hitung-hitung mere sumanget kanu sejen jeung mere sumanget ke patua sabab si abah ge geus apaleun patua kayanana memang pikawatireun. Anu saterusna mitra kabehanana marulang ka imahna masing-masing nyaeta rek nyokot bedog dekol jeung pati. Malahan mah aya anu mawa ragaji nyaeta ragaji gobed paragi nyieun tihang atawa paragi nyieun keur bahan kai mode kaso-kaso. Harita dibawa ngahaja supaya cenah kai teh henteu mubajir teuing we urang jieun we sakalian tihang. Ari awena harita dipiwarang ku Pak Haji Sopandi nyaeta keur nyangu. Da saur Pak Haji nyaeta Pak Haji Sopandi beas mah cenah sok ka Ibu Haji sakalian we jeung deungeunna jeung deungeun sangun. Jeung deungeun sangu. Ini pabaliut mitra aduh. Ngan cenah ari deungeunna mah wayahna we saya aya anu penting mah bisa heula tuang, bisa mirasa bari ngariung. Atuh mimiti warga di dinya kabeh digarawe kadenge sorat cinggardok anu nektekan tangkal kai anu runtuh. Ari awena kabeh nyararangu ari nyanguna di luar sabab dina nyanguna loba pisan da anu gawena ge kaitung loba. Kabeh warga anu aya di dinya turun keur mantuan beberes. Anu ibahna ruksak, nu teu ruksak, anu ruksakna setik kabeh boga rasa tanggung jawab keur mantuan anu sejenna. Beres tangkal kai ditek-tekan, kaina dikumpulkeun. Anu rada gede dijieun tihang, dijieun papan. Bisi jeung bisi engke dibutuhkeun sabab memang aya imah anu dengdek jeung imah anu ngadaprek ka handap. Ari kitu macan geus siap kai pan karih masangkeun. Eta kai nu sakede-gede anu sakitu gedena teh beres. Dijieun palanggigir pangeret. Dijieun tihang. Beres menektekan kai terus kabeh ngomean imah warga enteng anu masih alus dipisahkeun. Tapi loba pisan anu pareupeus di patanu alusna. Ari anu baroga duit mah nya langsung we meuli ka material. Geus rek kumaha deui da lamun teu antep pasti lamun datang hujan bakal bocor ka jero. Eta anu karunya mah anu teu boga pisan duit eta kuatir tong borok keur meuli kenteng. Keur tuang sapopoe ge manehna ti mana? Atuh Pak Haji Sopandi tetegaeun. Pak Haji Sopandi gura-guru meuli ka bumina nyaeta bade nyandak artos. Terus eta artos dibagikeun ka warga anu kira-kira ngabutuhkeun. Aduh atur nuhun Pak Haji, aduh abdi teh punten mau ngarepotkeun ka Pak Haji sareng kasadayana ieu ditampi pisan artos teh. Itu cek simang. Ya sok beulikeun urang pasangkeun kitu saur Pak Haji. Mohon Pak Haji ieu ditampi artosna. Mudah-mudahan janten amal. Amin. Ya sok itu. Kitu nganuhunkeun warga di dinya. Cek pikiran Pak Haji ari harta mah bisa diteangan. Meungpeung ayeuna aya waktu keur nyieun kahadean ka sasama. Jeung tetega we Pak Haji teh lamun nepikeun ka imah warga teu kapiara jeung memang mitra sewaktos.